Tuti. Hmm? Ari mana lamun ka indung maneh nyebutna naon? Nya mamah bapa we, naon kitu? Oh, abi mah ayah jeung bunda da. Wah, bener. Berarti orang kaya tuh. Hei, barudak sia si Nur mas ka indung bapana nyebut ayah bunda sia. Wah, asli Nur. Emang mana nyebut naon ka indung mana jeung bapa mana nya abi mah mama jeung bapa we. Pasti si Nur mah nya ku ayah bundana dimanja pasti natenya. Saing ke Nur maneh. Nih non atuh situ nih sirik wae. Samaruk nata apal urang. Kumaha maneh di imah. Emang Siti lamun ka bapa mama nyebut naon gitu? Nya urang mama apa we terloba tingkah kita si Nur. Naon sih da abi mah bener nyebut ayah bunda di imah oge. Fitri ka mama papa nyebut naon? Abi mah Umi sareng Abi. Oh pasti bapana ustadnya. Oh pasti Nur mah gedenya dibekalan ku ayah bunda Nurnya. Nya Abi mah paling leutik ku ayah bunda Abi dibekalan sakola teh 10.000 eta teh paling saeutik, paling gede na teh 100.000 kamari oge. Gede pisan. Abi mah paling gede oge 1.000. Hayo orang jarajan yuk. Ayo.